به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين أما بعد قال عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا من نور الله والمؤمنون من فيض نوري Sadaqallahul Azim. Langkung pipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun sadayana para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat puji simkuring dipika hormat tur dimulyakeun. Para pejabat pemerintah setempat puji simkuring dipika hormat. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Anu sami puji simkuring dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tukang son efekna deutikeun. Tong make delay. Rebel nataikeun rebel kiai ngarti kana salon kula ge boga salon di imah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Maulid henteu termasuk bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bulan anu dimuliakeun ku Allah dina Quran aya 4 minha arba'atun hurum. 4 bulan nu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji bulan Rajab, 2 bulan Dzulqa'dah nu kabiasaan disebut ku urang lame hideung mah bulan Hafid. Nu katilu bulan Dzulhijjah kebiasaan disebut ku urang bulan haji. Nu kaopat bulan Muharram. Maulud mah alias Rabiul Awal henteu termasuk bulan nu dimulyakeun ku Allah. Tapi kunaon umat Islam sa-alam dunia, lain sa Indonesia tapi sa-alam dunia, ketika datang bulan Rabiul Awal poharaan aya naon kitu rahasiana di bulan Maulud, sehingga para hadirin wal hadirat di bulan Maulud ieu pohara kiai serak bulan Maulud. Tukang ojek laris bulan Maulud sapeka pegat rantai motorna. Padagang kotok laris bulan Maulud. Ka santri-santri puasa pelet bulan Maulud. Kadukun-dukun pamusrikan mandian keris mandian batu bulan Maulud. Aya rahasia naon gitu di bulan Maulud. Oh sing horeng teh aya hiji peristiwa anu sangat amat bersejarah di kalangan para qissatul anbiya jeung para qissatul rusul. Ialah dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Rasul teh manusia istimewa.
anu diistimewakan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasul unggul jeung nabi-nabi nu saeutik dina kitab Burdah dicaritakeun faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi bahri wala ulumi. Eta hadirin wal hadirat, Kangjeng Rasul teh geus ngungkulan karena seluruh para anbiya wal mursalin lain ngabeda-beda jeung utusan Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kangjeng Rasul teh ngungguli karena seluruh para anbiya wal mursalin. Di mana Rasul unggulna? Hiji fi khalqin, dalam bentuk fisik. Rasul ngagaduhan sifat a'rad basyariyah, hartina sifat pri kemanusiaan dua urang, tapi tetap bagal beda. Hadirin wal hadirat, mantap Rasul mah atuh manusia luar biasa, ai urang mah manusia biasa. Kulit Rasul mah cenah ge bu kuning langsat ka berem-bereman, ku indahnya eta jungjunan alam. Kulitna berem kuning langsat ka berem-bereman. Teh cara kulit urang lame hideung kuning bangsat ka geuneuh-geuneukan. Dikerok ngebul alamatan bata. Iyalah urang atuh kadang-kadang nu geus karolot darangdan meuni medok geus karolot teh atuh sanajan lagi bedak mahal ge kaciri bae lain bedakna teu manjur, kulit ibu sudah tidak bersahabat dengan bedak. Di kandelan atuh doang oncom supan antap kudu ngararasa ahirup mah geus kolot mah bener gitu. Rasul mah beda jeung urang, bahkan kita berjanji diceritakan kita Burdah anfiul anfi mimiul fami nuniul hajib. Eta cenah ge Kangjeng Rasul mah anfiul anfi eta pangambung ku bangir-bangir teu ku indah pangambung Rasul. Maka lamun diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, jasad Rasul diceritakan, bapak ibu ngadangu Rasul teh kieu danana, socana kieu, bulu matana kieu, kulitna sapertos kieu, panganang-anak kieu. Ya Allah, jelema moal bisa dahar jarak 1 bulan. Kunaon? Ku indah-indahna fisik jasad Rasulullah. Rabbana karim. Secara irung urang lame hideung doang hulu balukang katindak kepok ngek. Masyaallah nya. Anfiul anfi mimiul fami, ieu cangkem Rasul, paham Rasul mah bagaikan huruf mim. Menimbang indahnya. Secara sungut budak dia 2 huruf iya, blak becablak. Kamu mata ibu-ibu lamun ngomong harapan salaki can nyebrot macan eureun. Benar. Ibu. Masya Allah Kangjeng Rasul ku indah-indah teh. Maka Rasul mah atuh unggul fisikna ge hadirin wal hadirat. Nabiullah Yusuf ganteng. Jago kasep di Nabiullah Yusuf, tapi kakasepan Nabiullah Yusuf kalah ku kasepan Rasulullah. Nabiullah Yusuf ditembongkeun kakasepan anak, ibaratna kakasepan teh kieu dibagi ku Allah. Sabelah jeung Kangjeng Rasul, saparapat pikeun Nabi Yusuf, saparapat deui jeung urang kabeh sakolong dunia berikut urang lame hideung, mata urang gerepeng kabehan ge. Uyuhan laku keneh ieu urang, masya Allah. Nah iya
Mata Rasul mah unggul hiji fi khalqin dalam bentuk fisik, yang kedua Rasul unggul wa fi khuluqi dina akhlakna. Rasul mah kabeh serba sempurna, mata menang gelar insanun kamil, manusia nu paling sampurna atuh. Masya Allah, Allah cawaden ilmu ayat di Rasul, pinter ayat di Rasul, gagah ayat di Rasul, tawadhu ayat di Rasul, sifat sieun ke Allah ayat di Rasul, syaja'ah gagah berani ada di Rasul. Bala hadirin wal hadirat, iyalah junjunan urang. Maka wajar da kabeh alam dunia asalna tina nur Kangjeng Rasul. Lamun urang dieu ngayakeun muludan beak miliaran tiap tahun, hadirin tetap jasa Rasul can kabayar. Moal mal kur kabayar. Kanjeng Rasul urang mah muludan teh, euy, urang lame hideung, urang mah pantu muludan teh satahun sakali, bari jeung ribut daripada tiap bisa rekseukeun masyarakat. Kadang-kadang aing mah teu cocok ya kieu sih. Aing kurang mahkul. Emang kurang cai mah temarnah ya kieu. Eta nu ngomong kitu kadang-kadang teu mere-mereakeun haram jadah doang. Laku dibedil kan kitu kunaon. Ngomong pangharusna nyumbang tang urang dia henteu. Jana ulama miskin kiai ulah ngomong miskin. Ngarokok dia umah poe ngebulak 2 bungkus. Satahun sakali dibantah muludan atuh wajar. Dikabanakeun polong akhirnya. Abu Lahab kafir bolongkotan, mamang Rasulullah ketika Rasul lahir ke alam dunia, masya Allah, atau dijinglakan bunga Abu Lahab kafir bolongkotan, langsung boga Abid Swaibah diperdekakan, ngamerdekakan Abid nilainya kurang lebih beli onta, 1 onta yang mancing untuk pakai kurban 70 juta. Abu Lahab kafir bolongkotan, Rasul lahir ke alam dunia 70 juta sedekah. Terus mun urang dia muludan beak 70 juta karaksa banding jeung Abu Lahab. Sana naon? Kafir baturung. Dibepek we penting budak heran jaga. Terus kurang amat kiai can nyatu aing lagi emang lagi. Jadi jelema lapar mah neuk marahan bae kitu. Tapi sakieu mah ya urang lame hideung alhamdulillah. Kakarak berai deh kami digitukeun mah insya Allah. Ibu keluh kesal capek riet hulu asup angin pemuda bapak-bapak hayang sampai ngayakeun muludan, moga-moga jadi saksi di baik kiamat. Pangheulana digusur ka surga ya Rabbal. Abu Lahab kafir bolongkotan kaimpikeun ta Abu Lahab, eta Abu Lahab teh ya boga Abid Swaibah cek Abu Lahab. Aminah kakak ipar aing kuari keur ngandung, engke bila mana ngajuru aing bedaan ku dia. Mohon bah ngajuru tah Siti Aminah ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Bebeda Swaibah. Abu Lahab anaam Swaibah. Isuk-isuk dia ngorowokan lain mere wudu ka aing. Aduh, di Mekah mau wudu ka. Uduk mau dibaros, salam di Mekah, sereh. Ayeuna cenah Swaibah, Aminah ngajuru, eta Abu Lahab ot goreng jalma Pak. Cek Abu Lahab bikang talalaki anakna, lamun bikang pencit, kitu na Mekah mah zaman jahiliyah bareto, hina nasib awewe. Nu ngangkat derajat kaum wanita lain Raden Ajeng Kartini, bukan Dewi Sartika, eta mah budak kamari sore belaana. Tapi nu ngangkat derajat kaum wanita ialah Kangjeng Rasul. Mata ibu kudu leuwih semangat kana mudana. Ieu ge alhamdulillah kiai kula sampai ceurik bengeretan bawang. Ibu-ibu pan bae kasalakeun geus dikebugan datang ulang jedok bae. Pan urang ieu 3 poe deui muludan. Geura kali itu berangan jauh kotok beratangan
Pandang kayak Ki Jamal isin koto kampung mah isin aya masyarakat ngundang kula carita mereka ngahormat ke kula eta kula dibere bakakat bah waktu kotok jago itu udah 5 tahun kalau dahar maka cina kiai gara dahar aku lihat nyiksa kiai dia tamah kot John Tower biurai atau kalau kecawuk nama kena uyah dari bahaya teman-teman lama kalau maksudnya maka hormat meren ke kiai kotok jago umur 4 tahun kak berkot nyerengit pula ayeuna merek kiai mah bakal kakoret cekolot dalam sasapihan eta kakarak ngeunah panas keneh haneut ieu mah nyaliat nyakolot atuh nyerengit biurai kotok rapi ulah coba cengir dia nah aya teh dia eta ana pemain segala si Mimin aya eta Oda si Toge Mang Jasri aya di dia ai Kamong si Maman segala aya ya si Adung aduh amburadung terus Masya Allah iya bakal jadi saksi di kiamat bu kurang ngadamel kue ngadamel pais ngadamel pasung bakal jadi majeuna paeh kurang dijagang ke bakal pararah ge kabehan ge bakal maot ditanya ke malaikat marrabbuka dan digebuk berbahulu pais ngahalangan cek pais cabok koy padahal pais sama geus hasem ya ayeuna dia pais gara gebuk halangan koy aing barata ilmu ludan aduh teu bisa celak nek digebuk dina beuteung cau galek ngahalangan berkat kiai bareta cau galek jos nek dihajar dina suku pasung ngahalangan cek pasung bitingan tojok koy malaikat eueuh jeung celak ngagebuk jelema anu sok buludan malaikat eueuh celak bu teu aya Masya Allah tinggal bingung malaikat mungkar nakir kumaya kir atuh teh nyokar cenah kudu nakar kir teh dua mata muka lalede anak mulut ulah leutik insya hai pemuda hai mun tahun dia semangat tahun depan lebih semangat amin ya rabbal kabeh kudu kompak bareng pemudana bapak-bapak ibu-ibu nu kolot nu ngora nya kieu kudu kitu kolot mah tinggal ngadoakeun bah dah nek ngondang sadar ya kami cenah bah yang ngondang Ki Jamaluddin cocok aing ge jobol cenah kurang ngarep-ngarep geura ondang budaya aing ngadoakeun bah kami doakeun didoakeun ku aing sing hasil ondang kiai tah kolot mah kitu daceun taya kudaria atur podium tenda taya bangku bawah kudaria kan kolot ngomong kira aku kalau cuma ngulan bangku jambol ke bawah hayang bengek mamang pemuda anu ngagawean benar gak sanu bangulan bangku pemuda cek beres bubar cekolot bares kan kudaria nu ade iya boga si anu nu ade bajakeun hatur nuhun kudu kitu tah eta akibat kompak ibu-ibu di sarua mantap diri tak agama kudu kaliadain kudu jadi anjeun hirup pakos leungeun kumaha kitu leungeun atuh kompak ibu leungeun mah ieu leungeun katuh lamun ateu ieu leungeun kenca atuh kudu diondang deui kudu ditelepon datang serangan garo leungeun kenca nu ateu ieu leungeun katuh kudu ditelepon kudu di WA datang sorangan garo atau sabuana atau sering gesek benar dina tugas atau moal pasirikan kecawak kena rendang daging dengan katu kana anggur kana apel buah-buahan dengan katu kana kue dengan katu isuk-isuk munjukul na bujur segede perut waduh cek lengan kenca
hahangitna baik kebagian nggak segala ngomong pan masing-masing tugas atuh cekaleun kede aing nyaho cekaleun kede kalian katu ulah loba omong geura cokot panyiuk aing nu nyungkal tugas nanti pasirikan gitu ceng pemuda dia mengenahan jangan nyekelan duit aing mah belum berkat ulah gitu sarua bae aya nu ge panjelema teh aya nu otokna belet kana kena bedas aya nu gitu atuh aya nu gitu eta aya saya mah menunggu gawean bae bedas tah kana aya nu ieu eta idena bagus sarua bae aya ide bagus awal nu ngagawean apalah arti ada dana mun nu ngagawean teu aya anu berat anu ringan berat sama dipikul ringan sama gitu kuduna aya di nu kieu dia nyumang kana muludang kita boga yang mah atuh mending eta cenah mawan itu yeuh berkat tuh menjadi tak-tak atuh mending ngabagikeun aqua tuh menjadi cangkeng nyatu yeuh nyatu hayu cenah aya di nu kitu aku diketik udah huluna lebahnya aku behayu behewal terus 3 menit teh bongkela teh nyantai baik Masya Allah hadirin wal hadirat kembali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul atuh dina akhlakna makana sahabat naros ka Siti Fatimah wahai Siti Fatimah aya naon sahabat lamun nyaritakeun akhlak Rasul kumulya Fatimah kumulya Masya Allah itu mah khuluquhu apa sih akhlaknya baginda Rasul wahai Fatimah Az-Zahra Sayyidatuna Fatimah jawab khuluquhu Al-Qur'an akhlakna Rasul ma'al Quran gas mun hayang salamet ikuti Al-Quran urang mengikuti Rasul teh mengikuti nurut ka Rasulullah nurut kana Al-Qur'an ieu mah boro-boro nurut kana Quran macana kita bagus pada jeung tilo bu ibu kah gitu bu ibu nah karakter list cendol geus kolot kieu malah urang mawiridan ulah loba-loba Quran ja pabaliut geus kolot mah sarayyaroh sayyorayoh geus bah kieu bae geus kolot mawiridan teh hiji istighfar 2 salawat renge hiji istighfar sok ibu maca istighfar sok teh osok lebah moe pare dikore pare nak kotok sekarang macam istighfar Masya Allah dia kotok astagfirullahaladzim dia kotok pada kanjengnya dia ngoreh pare aing ya Allah ya Masya Allah astagfirullahaladzim di baledog tak kotok siap pro bunang pincang mah ikut kotok beri mamarahan tak kotok dasar dia udah kami hidung pelit dia kami hidung dasar pelit dia cekotok lain cek aing cekotok kira-kira dia panen 50 karung dia aing akan pada dia mau biak 2 liter lain Masya Allah aing buat dibalen sampai ke pincang dia cara dia bulan mulu dan aing kekeak udah dipencit sampai ke RT ngepung ke aing lalu diinju dia anak sudatan aing dikepung nih aing tetangga dari bacakan aing dikepung ke dia dia terkira-kira cekotok eta Masya Allah hewan tak kotok dia cekotok hari aing lah mulai dia di mana nyatuna aing mah cekotok jagabji tegablek aing mah jagawe teu meunang mareto atuh mana gawean ge ijazah teu boga aing mah cekotok aing mah ijazah boga kumaha aing di sakola teu meunang ku RT biar aku juga sekolah kotok deui nya udah dia cekotok orang kita kotok dendam aja bu tidak ada yang diarahan dendamnya tak kotor ibu-ibu ngepet imah diharap kapuri alhamdulillah beres kotok ngintip ya kotok kita berhibar karena pakai curang jerok lagi sih cekotok hai itu bukan imah keduk kayak aing ya itu deh aku kotok baik di lalang
Kangjeng Rasulullah Masya Allah Gusti ulah aja baroning ka jelema ka binatang ka sato bagi Rasul mah hormat Rasul mah karunyaan jalmina iyalah Rasulullah akhlakna mulia makana hadirin wal hadirat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah pasti sungguh di diri Rasulullah teh seueur contoh suri tauladan di seluruh bidang bukan satu saja bukan 100 saja bukan 1000 saja seluruh bidang contohna aya di Kangjeng Rasul idla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutabi'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'an walitabi'in la ta'dila ngeserah teh sawaran aja pulang ada orang deh kok dikejar sebulan mulut atau juga pandiji kan orang parakan panjang jadi menumpang kan itu Masya Allah hadirin hadirat berkabulan mulut ucing di makula kota begini lauk ucing bareto maeta dari memang bulan mulut tempe beak lokasin beak kok ada daging kotok aku lihat kucing tebekian cing daging kotok cing kotok kucing tuh berkah bulan mulut santri panen santri ya Allah eta pae pakai badminton di kobong ina teh ina ngaranna raket nah gemblong kak ampun itu santri kuari kalau besek perkut padet besek bukan nah ajar dia bugis la ilaha illallah berkah bulan mulut bener kiai serap bulan mulut kori serap berkah bulanmu ibu-ibu bapak-bapak hayang selamat dunia akhirat ayo jalan lagi ngomong nama hayang ke surga hayang ke neraka ke arah redan orang dijawab nama wah rasul nutilok sholat ngomong nama hayang ke surga nutilok eta nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur nutilok ya Allah nu sodako pelit ngomong nama hayang ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang dulu kalau sering gebu dia itu gitu odah dia pun mamain Masya Allah calakir jelema ngomong nama hadirin guys pun hayang selamat pemuda-pemudi bapak-bapak ibu-ibu udah jalan idla dalilat ayat dari jalan menuju kariduan Allah hayang selamat dunia illa mutabi'atur rasul angin mengikuti karena Kangjeng Rasulullah Muhammad manusia mual bisa ibadah ke Allah tanpa Rasul benar manusia jangan bisa disebut syukur ke Gusti Allah lamun jangan syukur ke Rasulullah iyalah para hadirin taat ke Gusti Allah jangan bisa disebut taat lamun jangan taat ke Kangjeng Rasul ilah kunci nak sadayana Rasulullah mantap orang ulah dipakai mudah idla dalilat ayat dari jalan menuju kariduan Allah hayang selamat dunia illa mutabi'atur rasul angin mengikuti tindak tanduk Kangjeng fi halihi dina tingkahna itu kurang panjang jauh jeung Rasul bu pak pemuda assalamualaikum selaga dulu kene untuk torek untuk
Eta Rasul mah bu lamun tuang delekeun ka dia enggak ada kurang gorong si lampuna mentak di podium kudu urungkeun surem kan kadele bener teu tapi bener aing teh jelas kan kalau cuma cengir receh Rasul mah lamun tuang tilu jemari tilu ramok tilu jari Masya Allah cap bayi tuang Rasul diwapkan karena paham Rasul digayam sama rawang sulang ku Rasul 27 wangsulan makanya lamun urang ikuti makannya Rasul insya Allah bakal sehat kesehatan asal nanti Rasul Masya Allah bakal sehat kalau kita makan ikut pola makannya Rasul akan sehat maka cek dokter mual terjangkit 1 penyakit tipes 2 penyakit liver 3 mual kata raja penyakit emah 4 ambeien 5 sariawan usus genap mual kata raja penyakit nyeri huntu sebab tuang urang ikut pola tuang Rasul kumaya nyatuna budak lame hideung waduh kota lapatan beko seal bedi kedua makanya pada anyar cerai bikin kolak bedi gelong digilakan tak katuh digilakan tak kencang digayamkan 2 kali lok bedi telak melak di dikoro molok ke pamajikan dia ngejok heuras teuing cek pamajikan lain kejo heuras teuing eta uap kakak papajuhna gede teuing urang melebahnya atuh bebas saya jeung pamajikan bener komo eta nyatu dan udang ngajuru bung mata pang budak gede data ima bikin udang ngajuru pancen kiai nya hoba pamajikan kayak gitu pancen buku nak juga dengan pancen buku dah beli lalap daun dia kota lawatan me Jawa atau yuk sayur pamajikan kula pancen pacina surudut astagfirullahaladzim cekai kalapatan Jepang budak cek pamajikan kami mah capek ngahejeun wajar caing taina segede bitis kulaning taina puang nang kota amprekan puang udah ngajur rumah pamajikan pulang ngajur bareto menang 10 pe pulang adinya dengan ngendongan orok gitu kan badan capeknya tuh orang melek muak dah kain sakit pamajikan kiai pematai pemajikan RT yang geleger rasanya oh tua cengir ada orang jaga doang oh ini nyaho baju pan sopan ge kasalaki kerpanganten anyar geus boga anak 5 boro-boro eta muak sabodo amat bare teh bakal kerpanganten anyar kuatihan belek-belek ai kunaon geus boga anak genep dutret cos ceos cek anak lah emak terbuka kaisin pan liburi emak ya bapak lah bapak dia iya jalan jelemak juri kayak gitu masalah dia juri udah coba cengin udah menjadah dong terus 2 menit deh iyalah Kangjeng Rasul Masya Allah fi alihi tina tingkana Kangjeng Rasul wapahara wa fi alihi tina pada melanana aduh afalna Rasul maku indah kumaha kitu Kangjeng Rasul mah boba ya Allah Rasul teh manusia geus yakin ahli surga bahkan kunci surgana dicekel ke Rasul tapi Rasul mah teureun maca istighfar sapoe sabeting 100 kali ari urang dia belum tentu ahli surga dumo ahli neraka maca istighfar paling jago to salat 3 kali baru unggal poe nyeun dosa iya masalah lain ya masalah apa masjid bagus musola nama iya dong mula tapi pun teu haram bagus ya kita mengesina eueuh
bagus tinggal bagus bener juga ayat dapat baris macam tihang maghrib 4 baris isya setengah baris subuh imam berjamaah 2 jeung karpet ada ngomong cinta ka nabi jangan jauhan lame hidup coba Rasulullah itu berjamaah tara petol wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lamun urang ngaku cinta ka nabi teu kudu diomong kabeh aya cirian ai cirina imam RT nu mana tuh bila mana imam RT mah dia apa karena sumpung sabelah BRT eta masalah teh cetna cetan semen doang kata imam RT ari cirina imam itu dia itu Mang Jasman mana Jasman mah kabeh itu di babelokan namanya imahna aya tadi dinya imam Jasman busena warna hejo lamun lawangna warna beureu main cet menang pamere pamainna mah asal dicet bae ari cirina si Maman nu mana tuh si Maman tuh hidung pendek bu Maman contoh ieu asal geus aya ciri beungeuna ciri umat Rasul kumaha itu ciri cinta ka Rasul teu kudu diomong Pak jaga di poe kiamat ge ciri umat Rasul mah simahum fi wujuhihim min atharis sujud apa niranya disawara belum mau marjet pambenya tarahum rukkan sujada nah aledek aing nya tadi Ustaz Misjaya we calling naon Ustaz Misjaya ibu hayang boga minantu dong Ustaz Misjaya atuh pulung teh manehna jangan naon teh kudu ngamodalan deui ieu mah hayang boga anak soleh hayang boga anak aya ilmuwan hayang tentu pasantren kadenge tiba-tiba hayang doang dididik tak belajar ngaji pasantren ndak bisa anak orang baca Quran aduh mohon maaf ilmu agama susah bu orang boga guru ilmu agama susah belum tentu kajangkau 20 tahun mohon maaf ilmu umum aya tamatna bahasa Inggris gampang setahun privat panggil guruna bisa kula sering umroh kadang-kadang bu atau yang lancar bahasa Inggris aing kunci nage boga di mah bahasa Inggris tepatnya ada kersanyo ting apa ting tilu budak santri boga atau nambah bahasa Arab mah ganti aya fi'il mudhari aya masdar coba aya masdar nun aya masdar mimi aya masdar taukid aya isim fa'il aya isim maf'ul aya isim zaman isim makan aya dzaraf zaman aya dzaraf makan ganti bahasa ini betul gampang nyata gampang sedang baik itu maksudnya aya tamatan ilmu kitu mah ibu jeung bapak boleh bangga anak pinter bahasa Inggris anak pinter bahasa Jerman tapi ibu jeung bapak kunaon teu sedih kunaon teu gengsi anak teu maca Quran cara ricin berbadi dua makok pagar orang jadah dia ya lebah dia bo anak tesing kade coba iya teh jeung mamang lebah payah dibacakeun Quran tak Quran Quran itu dia celalakeun ngomong nama hayang ku Quran segala macam lamun anak teu bisa maca Quran lebah payah sanu macakeun aya cenah santri jeung ustaz tapi dibayar tolol dibayar capek-capek ulah daek mah ngajikeun teu dibayar jang curi bapak-bapak dia nu modal dia mau ngelek-lek kena warisan aing kudu ngajikeun kehlanan betul apa tidak je menang dina ngajikeun adu harga teh sate menang mah teh kudu ngaji hirup mah nyahoan betul apa tidak bo
anak tak bisa baca Quran. Anak orang tuh udah loh Musabis Jaya berkah Quran gendut belajar akan berkah. Betul apa tidak? Kayak anak orang esok-esok SD tos dor madrasah penting kita belajar maca Quran. Pak Quran komo eta loba jelema maca Quran tapi teu make tajwid acak-acakan. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil Qur'ana athimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna, maca Quran nur tajwid banget dosana. Apa ada kamu di Jakarta membaca Quran karena dalge atau a'udzu bae sedang a'udzu billahi minasyaitonir rajim astagfirullahaladzim fa'ang jartukum narong talajjuh endah gitu baca Quran gitu. Benar, mantak Arab mehese, Quran magati, bahasa Inggris umum, matematika gampang. Privat setahun 2 tahun beres gitu guys. Nanti itu bahasa Inggris gampang. Dog anjing, chair meja, anjing dina meja dog chair, anjing na 2 meja na 2 dog chair dog chair. Benar? Dog anjing, anjing cicing ngejedog, anjing pincang pedog, anjing naik kena balai atau balai dong. Lalu bergelugat. Good morning, selamat pagi. Good night, selamat malam. Woi, goodbye, selamat tinggal. Gujubar, selamat ngojay. Budai, selamat ngopi dia. Untuk mengakuari marah rontok ke setara raya cina suruh masa depan ya kalau majalah gitu dia cina muntah sekolah kayak mau boga ijazah muntah boga ijazah nggak dituan mau gawe deet amat tak keimanan atunya atau silakan saja ente tengah larang dasar ulah jadi kiai kabeh bisa berkat. Guru SD kudu ayah bener, guru SMP kudu DPR kudu tapi ingat ibadah mah kabeh kewajiban. Sholat 5 waktu punten suka minta kieu jeung kiai eta sholat zuhur 18 rakaat jeung nu bodo 4 rakaat lada leuheung ieu mah panteu nu bodo 4 rakaat nu pinter 4 berarti ilmu nak kudunya ayana ilmu sholat lah dipasang di asam di asam di asam ayana dipasang di sekolah madras di guru alif ayah orang panjang apa kusolip guru alipan di guru madrasah benar tapi ke eta mata kejang pemuda kasih pagar bujur hauk coba dalam mundur bekara rawin salakina odong pembicaraan bodoh botak jantung gundul kawin loh sekolah di depan ayat madrasah di dia punya gak dosa almarhumnya tah etama di udang ayam madrasahan tah lehengan ayam ilmu agamaan iya ini umum jasa ibadahnya halal rese udah derbe pemuda kalarawin masya Allah cek salakina neng bagaimana kalau malam ini kita bersetubuh oke iya kita mesmew aja ya oke neng apa jampe adusnya atau apa saya dulu pesantren di Lamehideng langsung kampung sawah alhamdulillah apal atau apalagi udah nolong nggak pati-pati kawin kalau nggak pati-pati kawin
coba cek pemajikan pengen dengar niat jampe adus cek salakina nawaitul ghusla li idil fitri ayo dan adus lebaran cek pemajikan ilsin ay gitu neng salah atuh salah ih kurang ada yang cenah neng mah niat adus wajib nama itu ghusla li idil fitri kata mana adus lebaran ay gitu kumaha neng ya adus niat adus mah kieu adus wajib mah cek pamajikan anak nawa itu soma godin iya deui tambah edan cek salakina neng jaa memang tuh cenah belajar godin jol be bapana gitu anak aya naon dari ya para sehat panganten anyar dari ribut omong atau iya pak cek anak sia mending isi untuk jaga nyawa kunaon gitu atuh eta cenah pak cenah niat jampe adus cenah cek mana nawatul ghusla lidil fitri pan salahnya pak cek anak nu bener mah pan cek neng nawa itu sama godin bener teu pak cek bapak nawa itu sama godin hade cek nawa itu ghusla lidil fitri teu naon minantu edan anak sedeng mituha goblok akibat bararot kasih bager pemuda ayah pangaosan di dia bager tamun can ayah dengekeun geura ayakeun pangaosan pemuda praktek salat bae tahu urang ngaji lulur salat sebat 20 mun lulur ngajina jak kaji mah teu lulur baru ngaji dihandap bae bukan tanggal mahone dan pernah dihandap bae ge lah itu terus awas ya Masya Allah Gusti bibi alihnya Kangjeng Rasul mah eta istighfar teureun udah aya urang mah nya pohara eta wiridan tas magrib bae kuari mah di mana sampai Allah mah antas salam doa nya jadi mah komo acan ka ciri bae aya tahu nu bener teh kira Allah supaya aya kalau kita teh telu ka masjid coba kita teh elingan salaki kita berjamaah afalna rasul teh akan perang ngantunkeun berjamaah atau 10 menit deui ieu ka sajam geus moal lewat ulah kurang leuwih pas jam 12 tadi ge pan tadi kuring teh punten di bumi teh tos muludan jeung masyarakat ieu saora serak mawa marhabah kula minten ku mau ilun lah cek ulah jak kula aya kepentingan ceramah marhabah ngage atuh kula ke bawah jadinya kalau akan salah lo yang tua itu bersekan lagi namanya Masya Allah persebaya dan mulai asrakal ya pak paro ya wali yang meninggal legai-legai ampun waktu kerasa Masya Allah terus ya Kangjeng Rasul mah telok eureun baca istighfar sampai sepenting 100 urange geus kieu bae ta wiridan da Quran mah rese geus wiridan urang hiji istighfar 2 salau istighfar yang diampura dosa sholawat di dunia yang di center puja Rasul di akhirat yang menang sapadro eta nu diharapkeun kurang untuk teh sanes urang masa jalma kotor Rasul mah jalma bersih tak kuaritnya urang ngayakeun muludan keur nyambungkeun antara urang jalma kotor ka Kangjeng Rasul jalmi bersih tah eta tujuanana geus urang mah dan mau nyambung udah jalma kotor Rasulullah jalan bersih tapi orang keke yang nyambung mana carana iyalah ngawasilahan kumuludan kita keur ngadaptirkeun diri supaya jaga dibupai ke Rasulullah hai Mahmud mada tadi ilmu muludannya Rasul mada tadi ilmu muludan hadir doang mata kelamun ayam muludan datang baik ulah karena berkat bapak-bapak ibu-ibu lamun hadir karena muludan karena berkat nilai bapak jeung ibu sakade berkat teu aya nanaonan sahebat-hebatna berkat ieu mah lauk ieu mah daging itu mah bandeng ieu mah jeruk ieu mah kitu na jeruk asem itu mah jeruk amis ieu mah eta hanya untuk di luar doang bedana ketika geus digayam brus bekana beuteung naon ngaranna tokai sugana jero beuteung pas ini sardentis jeung leop genjer cek sardentis leop genjer minggir dia deket-deket jeung aing
aing nanti Jakarta nanti dikemas pakai kaleng minggir dia kumajak lewat genjer tapi sakit itu cis gua demo orang kebarangan sobat dalit lamun jabu siat aing tai sakit itu nilai orang ternyata lamun orang hadir muluran karena berat orang karena menang berkat syukur temenang ulah ngomong imapan lain hei dia usahanya ti lame luhur lame hideung lame luhur eta bu lembur bapak kolot kuring mata inget ka lame luhur ayana di daerah babakan menes uyut teh tidinya ti lame luhur aya di kadang-kadang di lame hideung di mana lame belang namanya gitu nya belang oh di lame hideung lain lame putih bagus lame putih mah ieu moal balelang gitu untuk para lutih teuing hideung kulit mah yang penting ulahat kita tangan ulah bae ngarobrol jeung ari udah laleuk kita persebaran aing mah cenah kulitna putih tu aing colehet ceuk nu saurang deui aing mah hideung tapi ceuk nu jadi anu leuwih hideung teuing mah ceuk maeng ge hideung mah angel kebelok bener nah hiji baca leutak teu kaciri meh mah dalam mah hideung make baju beureuh mah tuduang kompor kauruan udah teka deuleu jeung memantes maneh deui nya Bu istiq astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadzunub udah wadunub salah tolol anta diajikeun wadzun maka alif lam samsiah ulah wadzunub wadzunub ada nya kitu dia eta eta istighfar teh pan mah mentakeun urang teh hayang diampura dosa da dosa kunang lega satu Quran mah hararese ta urang kudu jaga ilmu tajwidna geus istighfar ngata ku ini dan tas magrib teh Bu mun bisa mah ulah tinggalkeun tembuskeun ka isya maca istighfar teh kitu kuduna nek lama mang kaluar magan ngaji teu hidup di sekolah kudu gablek isi tereh malalon ndak engke deui bae tah ibadah ndak engke deui iraha engke deui iraha dunia geus tereh kiamat ieu waktu geus cek kudu kula teh keur baru teu mondok pertama cek nu hade ngajina dunia geus tereh magrib heubeul kula keur mondok bener engke jadi bang iya kayak deh tutup jadi bang keliling bang keliling ibu lo babang emok goblok salah kita nyana pembayaran hutang kabita kagoda ku papada naonan kode keciri kiamat pantes anak degel urang hese ibadah barang dahar jadi pikirkan man akalal haram asab jawarihuhu sadar kalau makan barang dahar haram asab jawarihuhu seluruh anggota badan bakal malas dipakai ibadah Allah diberi cai kungak diberi cai walompan inna syaitana yajri min ibni adam majrod dan sesungguhnya setan berjalan pada diri manusia melalui selaput darah lamun darahnya bagus tidak kadaharan halal maka yang timbul akan pikiran bagus benak yang bagus tapi ingat lamun timbul tina barang dar haram nasiyatin kadhibatin khati'ah fal yad'u nadiyah sanad'u zaba iya timbul na pikiran benak haram oh moal aya ladat ngeunahna ibadah atuh ayeuna urang man akalal haram menta cai ka unggal kiai da itu mah jeung dua kiai geus dak 800 akwa orang barang dahar kurang teu dipikir pikiran Bu ulah engke gede bisi jadi bangke urang salat kudu bener umat Muhammad bangke jaga aya cirian teu kudu kula umat Rasul ya kula umat anjeun teu kudu sebab Rasul kenalan simahum fi wujuhihim min atharis sujud ayat apakan urut sujud ke Allah lain hidung teh lain
di ditu moncorong kadeuleu ruka'an sujada weh Samsudin umat aya kitu Masih Mahmud pada pinggir tadi itu tina Rasul kenyang tuh digupai ku Rasul umat geus kaciri mantak sapaat Rasul jeung cinta Rasul ulah dimangmangkeun Rasul geus yakin cintana ka umat ieu urang ieu sok mang-mang bae bener tah mantak lemakeun yang muludan wali teh panggeunana ganjaran bulan-bulan mata salawat kemana kiai geus nu pendek bae salawatna salawat asror salawat taisir salawat petir geus salawat petir bae Bu terang Ibu salawat petir naon aya cenah kiai kadang-kadang atuh aya salawat petir kumaha cek ibu-ibu eta teh ibu pan aya petir buri cak joger Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nah eta salawatna cenah petir eta benes Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad pas pena muter apa kaya atas salawat makmur kayak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tanda ka pasar ndak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tanda ka anu mulan ndak kira-kira Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu salawat guys salawat pemuda adem kana awak nah terus ahwal afal akwal ucapan lamun hayang salamet atuh ikuti ucapan Rasul jeung Rasul teh ieu mah meunang ieu mah teu meunang ieu mah haram ieu mah halal udah bae ngomong hayang salamet teu ngadenge kana ucapan Rasul teu ngadenge kana cegahan Rasul teu ngadenge kana perintah Rasul nek kumaha salametna tuh eueuh deui pintu keselamatan mah ikuti Rasul mahabbah ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu terakhir guys tujuan maulid urang teh jalmi kotor keur nyambukeun ka Rasul jalmi bersih hayang disapaatan jaga sabab sapaat Rasul aya 5 tingkatan nu pertama disebut syafaatul uzma kumaha syafaatul uzma syafaat keseluruhan engke jaga di alam mahsyar diantep ku Allah manusia 1000 tahun diantepkeun Bu jelema ata kapang seah ka mana ieu urang kuduna 1000 tahun diantepkeun ku Allah cek Allah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar cek Allah dia di alam dunia jadi kiai jadi dunia jadi presiden jadi menteri jadi pejabat loba dunia diiring-iring dia dikawal ka dia dikawal ka ditu cek Allah hayang dari dia sakali nu ngarajaan diantep 1000 tahun ku Allah makanya sajam di akhirat satahunan yang di dunia nah kumaha Masya Allah kocak jengek iya urang kamana atuh teu nyaho campur kamana ya urang atuh teu nyaho 1000 tahun diantep ku Allah nembe hayu urang teh ka Nabi Adam pan urang bapak kolot Adam bring ka Nabi Adam woi Nabi Adam ya kami anak hijau anjeun isfa'lana geura atuh sapatan kami anjeun teh bapak kolot kami ceuk Nabi Adam orom-orom moro-moro aing nyepatan dari ya aing bae ge boga proses di mahkamah Allah pernah ngazolim teu nurut ka Gusti Allah aduh moro-moro coba ka Nabi Nuh berangkat ke Nabi Nuh Nabi Nuh moro-moro anak aing ge kafir Kanaan terus berangkat terus terakhir kakak jeung roh ya Muhammad anjeun teh nabi kami nabi akhir zaman bahkan anjeun janji bakal nyapatan kami jaga di kiamat kafir ge disapatan ke Rasulullah pasti nyamah tah Rasul langsung tunduk kudukluk Rasul Masya Allah cek Gusti Allah hei Muhammad irfa' ra'saka Muhammad cek Gusti Allah tanggahkeun sok ayeuna pamenteun anjeun kumaha sal tontok cek Allah dira minta hayang geus paling dibere kumaha Rasul ngomongna ummati 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 ya Rabb ummati Gusti umat abdi mah bararodo ada ripis keimananana leutik awakna tapi kalau teh hutangna seserian anu kita hutang Masya Allah nembe diputus seluruhnya disapatan beri
umat kafir kanarak umat Islam hadirin terbagi aya anu bigoiri hisab langsung ke surga blong plus moga-moga urang moga-moga orang nah termasuk aya umat muslim kayak umat rasul aya nu mah bener kana neraka kumaha amalna teh anu 2 tahun anu 100 tahun anu 1000 tahun aya urang lameh deung paling ge 5000 tahun lah naudzubillahi min tidinya ngobrol di neraka panggil jeung singkoh singkoh hayya kamu orang lameh hideung kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu orang masuk neraka? Oh, bisa koe onam, maka onam pasti kau ngomong nah, koe onam masuk neraka, wajar-wajar saja, sebab koe bukan Islam. Tapi kamu orang udah Islam, Muslim, tetangga kiai, tapi kenapa kamu masuk neraka? Sekurang lama hidup, udah lupa mongkoh dicaboknya koe. Singko hanya ini tidak bisa jebak cabok, ini di neraka sama-sama panas. Tidak bisa kumaya. Singko hanya kamu orang Islam, kamu orang Muslim, tapi kenapa kamu bisa masuk neraka? Koe ona maka ona itu singko ngomong na panas udah neraka nya. Koe ona masuk neraka wajar-wajar saja, tapi koe waktu di dunia kayak layak. Yang punya pabrik salini orang koe, yang punya pabrik gula orang koe, yang punya pabrik coklat orang koe. Kamu orang Islam paling sohor punya pabrik tempe dan oncom yang menimbulkan ketombe, bener kayaknya nama deh. Tapi yang bikin pabrik sampo masih orang-orang koe. Waduh, bisa ngomong kia orang lama itu. Hanya kamu orang Islam udah Muslim, tapi koe onam masuk neraka wajar-wajar saja. Koe onam di beta sih ngomongnya. Nah, koe mah di dunia kayak layak, uang banyak, duit banyak, mobil banyak, istri cantik-cantik. Kamu orang rumah mau lubuh. Waduh, istri udah keslek, hidung, cerewet, judes, mojong deh. Arakeun, masya Allah. Nembe dongkap syafaat Rasul, ayat syafaat ke seluruh umat Rasul anu tadi dan diputus ke neraka diganti ku Allah kasih wasilah syafaat Muhammad cek Allah ya pintu surga nak ditutup wae bila jangan bisa iman anjen Rasul asrukan 7 pintu neraka pintunya 7 surga 8 disingkap-singkapin ku Rasulullah kacape ngabelaan urang para hadirin dan hadirat. Masya Allah barang di dulu benar budak lame hidung doang kalau bisa hidung dihanap hidungnya cek Rasul ada urang mana lame hidung Rasul kira ada kawawas apaan Rasul kuat wajah panas cek Rasul hari dia Islam atau kubu be Islam sok sholat Idul Fitri doang Rasul maksud dia pernah puasa nanti lu poe izin kami toha pernah nyumbang uludan nyumbang 50.000 tapi nyokot berkat 18 Allah lapatan ngarong dia tanah tapi cinta ke Rasul cinta ke Allah cinta iman ke Allah iman ke Rasul iman nah syafaati li ahlil kabair min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha syafaat aing jeung umat aing anu berdosa gede sajalma anu percaya kana syafaat aing jaga moal menang syafaat aing di poe kiamat geus moga-moga urang nu hadir di dieu jaga termasuk panggalana menang syafaat Rasulullah amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah bi jahi khairil bariyah Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.